Ari ieu sah. Cah itu nya. Saprak HP urang ruksa kamari 2 minggu ting saminggu. Cing tenang sia euy. Cing tenang. Urang neangan lieur. Jelema ka mana? Tapi duit teh ieu teh. Ieu mah aya anjing lahiran anjing aing. Duitnya tuh. Pastilah oke itu kealaman gitu. Karena cek lahiriah lahnya cekolot budak lalaki getih terbanyak nanti bapaknya. Aduh eta orang deg-degan mas mata ku nggak pertumbuhan budak teh kurang tingali Asa ngaca gitu. aduh ieu urang baheula kieu teh nya gitu kan urang power gitu. Nah matak istilahnya salah satu tujuan oge matak urang reriungan kieu teh jaga bisikan ke urang teh katingali ku budak. Nya mudah-mudahan aya nu kapake lah gitunya ternyata lanjut teh gitu. Ngona atuh Bisi jaga engke kaharup teh gitu urang kan. geus eueuh nya. Heeh. Oh iya is bapaknya di dieu Oh kieu geuninganan gitu. jadi nyaho gitu kan. Saha sih nu kolot hayang budakna gitu kan eueuh. Sabangor-bangorna budak dihareupeun kolot mah anggar weh budak kitu nya. Sagede-gedena budak hareupeun kolot anggar we budak urang geus jebrok geus buah budak gitu kan. Anggar we mah budak geus tuang acan. Padahal urang geus budak geus 2 gitu kan. Anggar kan dihareupeun kolot mah urang budak leutik. Gitu. Nah, jadi gitu nya berarti ngaran teh memang istilah nama sakral gitu. Ternyata orang pribadi oge sebenarnya mah teu nyaho nya. Moking teh naon gitu kan. Nya intina mah kan si teh kingking kan. Si raja emak gitu raja anak raja lah berpikir kolot mah hayang sukses budak teh kan. Gitu. Tadina urang ge ngaran teh dek yoga awal-awal ngan aki urang almarhum aki ti Indo. Ulah siga orang Jawa Tengah. Karena orang hidup di Bandung jadi yoga diganti ku U gitu kan. Pas orang searching baheula mah saeutik ngaran juga teh teu mainstream lah yoga. Cuman mun urang asup ka organisasi ka tongkrongan badak nu lain gitu kan. Kadang salah nyebut wae, kadang yoga, kadang yuda. Gitu. Jadi tapi nu paling sering nama yoga sih. Yoga karena yoga. deket eta arahna ka dinya deh. Padahal nya eta mah cekin urang kitu. Silsilahna bae teh mah teh dek ngaran yoga. Tapi karena dirinya orang Jawa Barat, orang Bandung gitu ya, orang Sunda, ganti ku aki urang teh jadi yoga gitu. Nah, tadi pertanyaan biaya. Ayeuna ka budak teh urang gara-gara teh naon nya. Urang mah sebenarnya tuh bisa, Bro, memberikan sebuah nama teh sebenarnya mah bingung euy. Sarua orang ge sih. Mantap budak ngaran urang oge di jieuna nya aku pamajikan. Istilahna. Nya. Geus mah kahiji kumaha nya meureun ari lalaki mah pikiranna teh beda jeung awewe lah gitu nya. Betul. Ari awewe mah kan susuranna wah detail gitu jeung memang Can lahir oge geus kieu geus nulis gitu. Ari urang mah da pikiranna nya. Isukan ieu mah aya anjing lahiran anjing aing. Pastilah oke itu kealaman gitu deg-degan atuh. Leuwih realistis lah. Aya lalaki mah kan kabeh leuwih mikirna nya realistis maksudna deg lahiran gitu kan urang teh deg-deg gitu kan bahwa dina itu ieu na bahwa ieu deg-degan atuh bro gitu. Matak teu kapikiran ngaran gitu. Padahal eta teh penting oge gitu. Sebenarnya mah gitu. Matak anu loba ieu mah nya urang oge jujur ku pamajikan nya. Ternyata kejadian oge ku kolot orang sorangan gitu. Sarua babeh oge boro-boro mikiran ngaran. Itu ngaran dikira di Indung. Gitu. Gitu tah gitu. Jadi nama balik ka imah teh nah ngaran urang teh bet ieu mah. Taros. Bantu. Bodoh. Ada orang kudu apal gitu. Bodoh atuh. Da geus dewasa ieu atuh. Telat ngaran. Nanyana telat. Tapi nah kan berarti kok bara-bara nanya mana ngaran urang Diki dah. Terpenting gitu nya. Oh, jam budak terbudak. Tapi ayeuna geus gede mah pasti mikir kan, urang teh hayang apal gitu kan. Hayang apal teh. Karena aya sababaragean jelema anu embung make ngaran asli. Urang mah nglebarkeun pisan eta. Tah. Main sosial media. Apal di Facebook kumaha? Selalu imuet anjing. Teu pede gitu maksudnya teh. Saha sebut saja melati, sebut saja kompan kan anjing.
kaputnya geus. Cuti. bener Mang leparkeun gitu. lebar gitu tapi sebetulnya nama cikatulah balik deui ka medsos gitu ya. Medsos teh maksudna teh ajang urang nya tapi eta masih kumaha masing-masing manggawe eta cuman orang tuh menyayangkan jeung rada ngaran teh gitu kan. Namun cik orang pribadi masih nya inti namanya upayakan untuk silaturahmi lah medsos teh dengan kumaha gitu bisa suatu saat kan orang teh perlu dagangan atau misalkan teh butuh naon gitu. Tapi sih nyimpan ngaran asli dina medsos itu penting ya, bisa babaturan nyawa. Betul. Zaman SD, zaman orang silaturahmi gitu. Memang ningali banget pasti rupa. Ini sih itu orang pernah nggak bola utang anjing sih pada boga orang gua aing teh angan deui. Lebar. Iya mah orang aku aneh gitunya. Karena kejadian karek bulan-bulan kamari lah ka pamajikan saksina. Urang dina WA gitu. Ujuk-ujuk cep aya asupkeun naon? Grup. Ya grup naon Grup ujuk-ujuk rame. Tah didinya teh ujug nanya ka urang teh. Naon sih ngaranna teh lah poho deui ini. Urang teh ge urang tanyakeun heueuh. Maneh ieu teh sareng ieu sanes. Ka mana wae? Kitu ieu. Ari ieu sa. Cah itu nya. Terus ieu teh alumni ieu. Ayo senang ke orang reunian ieu jol diasupkeun urang teh ka grup. Tapi bener Saha ieu teh nya. tapi bener Tah eta teh bisakeun ka kitu kumaha ya katanya kan. Maksudnya kan baheula mah kan di Facebook bangga nampilkeun di beranda di bio teh ngaran, pekerjaan terus jeung dina grup eta teh jeung wani di nyepetan aing teh. Nah beungeutna rubahnya ieu mah incuna ieu mah anjing nah curang teh. efek teh saha Teuing dupikeun ka ieu na oge teuing saha eta teh gitu. Apakah mungkin tapi ku hadena teh nya mudah-mudahan benar gitu kan. Alumni SMP mana, SD mana gitu. Tapi bener alumni urang geus mun salam alamat sakolana oge lamun disebutkeun mah urang teh apal anjing saumur-umur karek ngadenge gitu. Tapi jadi pertanyaan teh jelema meunang kontak urang teh saha. Tah eta gitu. Mata nya eta di sosial media teh bakalan mantak cek urang teh di bio teh kadang-kadang disimpen nomor telepon teh lepas lah maksudnya lepas teh dipublikasikan gitu kan. Karena ayeuna medsos teh jadi aduh sieun urang ka medsos ayeuna mah asli ya ayeuna mah aduh. Gisel bro, kumaha bro? Aduh 18 detik atuh. Lah ini maksudnya maksudnya gitu teh. Dari segi perkomenan dari segi ieu ge anjing bahaya ya ayeuna mah. Kieu. Kan ini Facebook teh setahun sekali sok aya memoris kan? Tanggal saanu bulan anu tahun saanu kan sok diingetkeun pas urang maca. Anjing geleki urang baheula nya statusan anjing geleki gitu kan. Ngupload leung mun teu blur anjing. Ieu blur teh. Nah, tidinya maksudna teh untuk ayeuna mah urang main medsos mah untuk urang pribadinya lebih ka jualan maksudnya bisnis untuk hal-hal alay mah sigan positif lah ini positifnya maksudnya untuk hal yang bukan negatif maksudnya untuk hal yang hiburan alay lah bisa sebut alay cing teu euy maksudnya tapi era urang ngomong-ngomong mimit eta nya model juga Facebook dan lain-lain gitu ente iraha ya gitu ngamimitian medsos gitu main Facebook gitu. Facebook lah karena memang Facebook nu paling ieu namanya baheula nya boleh teh kan aya Friendster MIRC gitu. Eta orang teu begitu dominan sih. Tapi nu paling dari Facebook sih. Gitu. Orang 2000 sampai 2007 gitu misalnya. 2007 Facebook itu. Oh, enggak 2007. Lain Friendster. Ah, iya. Tapi lu rasa Friendster euy. Aya sebenarnya ya gitu. Cuman karena aplikasi medsos maksudnya nu piramid gitu kan kumahanya Facebook sih. Jadi MIRC mah lebih kan maksudnya loba kebodoran katanya. Bisa ngupload foto gitu kan. Terus MIRC mah lebih ke chatnya. Jika aya nama WhatsApp gitu chatting random sih. Nya gitu. Cuman aya kode-kode gitu kan aya ketikan anu anjing jadi gitu. ASL. Anjing naon cai. Komo nu sok nyekil sok tabae nu sok nyekil saha nya. Eta pas di MIRC iya lah maksudnya pengalaman lah gitu nya. Cuman anu leuwih global anu bikin intina mah bisa ngupload foto euy. Facebook teh nya.
mata langsung digemari teh. Jangan ria. Ya baheula mah. Mun ayeuna kan ngomongna bisa ria gitu kan, cuman baheula mah senengan we karena cek urang euy. Ayeuna geus teu sehat main medsos teh. Urang kieu nya mun urang pribadi fungsina medsos teh baheula mah nya ajang silaturahmi yang tadi omong. Terus kade-kade karena ada airline dan lain sebagainya jadi ngiluan gitu kan. Cuman nu tadi unjuk gigi bisa. Terus anjing nu paling parah mah nepi ka ribut euy. Nya eta Eta nu urang disesali teh euy. tapi sebenarnya mah anu leuwih rame sih cek urang dibanding Facebook dan lain-lain naon wartel anjing Terbaik. bener Anjing telepon koinnya. tempat nongkrongan teh pasti di mana mun di urang ya wartel Teh. anjing Boga duit teh nya. Heeh. Cing nelpon sajam 2 jam teh nyonyo anjing 15.000. nepi ke Kang Ajar anjing ngantri nyawa digedor. Ya di gedor. Anjing eta terbaik jeung telepon koin. heeh gitu. Sebenarnya mah anjing Telepon koin aing. Wah, ting nelpon saha bae jika di urang Primor gitu eta teh tongkrongan barudak itu Sewa namanya? ayeuna mah geus sewa anjing harari itu teh euy padahal mah sebenarnya mah eta anjing resep gitu zaman-zaman eta mah Zaman bola terbaik bisa. nyage pengangguran tapi senang. sibuk anjing bisa sibuk Lain gitu, sibuk euy. nanti sibuk nu penting teh. tapi cek urang mah happy gitu Benar. nongkrong ya misalkan teh setelah jam 4:30 Anjing. jam ieu teh nongkrong Kulimis anjing karek beres mandi. Karek kuda mau Karek kuda. gitu udut ngan boga udut 3 batang unggul ge anjing aja. Terbaik, Iya, eta. bener gitu Baheula mah nya bubura senang teh demikiran hutan, demikiran beas, demikiran listrik, Gaon. demikiran pampers nya. Ayeuna bos. Aduh, adan ieu. Can hiji deui naon nu paling penting? Mikiran kuota. eta Asli. kota anjing bingung Da zamanna mah hese nya hirup tanpa kuota teh. Jeung kieu leuwih-leuwih ti beas kadang lain kieu. Baheula teu boga HP, hati asa tenang nya. Ti seulin atau cek ka mana we. Terus janjian baheula mah kan misalkan ayeuna papanggih. Omat euy, isuk jam 12 di BIP. Dateng nya di BIP nya. Nah, ayeuna mun pas zaman maju, HP aya gitu tinggal nelpon 2 detik bisa. Nah, teh anger. Haret anjing Maksudna teh jeung ayeuna mun tinggalin sok, orang mah bisa dibongkar lah. Tinggalin HP sok anjing na motor teh. HP teh nya. Tah orang teh. Nah sih bisa sampai sakituna si HP eta gitu. Ya. Padahal pas dibuka HP anjing eueuh. Mun dibuka grup anu nya heureuy gitu. Hirup lagi itu penting kan. Tapi mun tinggalin teh rasa anjing HP orang tinggalin. Tapi mun aing nanya orangnya akhir-akhir ya. Sering lah orang tinggalin apa cuek we. Kewe pas nepi. Tah pas nepi mah karek we. Cih, cecet kan dibalasnya. Orang ngomong apa adanya we. Ampura. HP tinggalin. Emang gitu, emang nyatanya gitu. Tapi saprak HP orang ruksak kamari 2 minggu tin saminggu. Cing tenang sia euy. Cing tenang. Urang neangan lieur. Jelema ka mana? Tapi duit teh ieu teh. Modo masih eta poanya dieu. Siga teh cing tenang kieu sia euy. Ka hiji debt collector ngawatsa. Pamajikan teh ngawatsa, Pak. Tenang we hirup kan. Ayo mun anjing. Bener ya. Tapi lamun dilakukan dengan bijak mah dah manfaat sih. Betul. Cuman tingguna udah jelema-jelema urang mah cenderung negatif KB. Teu KB sih cenderung disalahgunakan lah Ya, negatif. hanya beberapa lah oknum lah. gitu. Ateu wah hawana panas ateu Kadang aya nu ngapain anjing sia mah kieu aya geus dipanggil mah. Heeh. Aduh, Nya kumaha lah ya. karena nya eta hawana ateu gitu panas lah sebenarnya mah jadi HP teh naonnya Ente maksudna orang kieu. Bagaimana urangna we? nya maksudna teh ieu na gitu Jadi dan wani mah sebenarnya ya nanya lain jelema kadang-kadang jempol anjing nu wanina teh. Bener. Eta nu kurang aduh euy lur cek urang teh. panas Nu ngaranna ucapan mah teu bisa ditarik deui nya. Eta nu urang dikasieun teh maksudna aya kejadian. Tok waheula. loba lah anjing nu kajadian ieu nya terutama urang ieu istilahna pengalaman pagawean baheula urang sebagai istilahna mah ya naonnya atuh ngaranna teh
kolektor bisa, beureun itu ieu bisa gitu. Ku aneh jelema zaman ayeuna karena ku aya medsos eta gitu. Cik atuh gitu nya. Ieu mah ungkapan sebagai mungkin pejuang-pejuang yang di jalan lah gitu nya. Jelema teh dijanjian di ieuan hese ari update status, makan-makan, main-main dan sebagainya. Oh, anjing. Tapi tempo dina kawajiban aku urang ditagih, yeuh maneh teh sakieueun. Da eta mah atuh nepikeun ngambeleuweur panci anjing. Aing ngalaman anjing. Coba ada gue banci. Maksudna teh panci nepikeun ka teng melayang-layang di Harapan banget. harapan banget teh tutup panci teh eta lain heureuy gitu. Nah, gitu maksud urang teh. Ya. Begitu ningali supagetona tet Lembang anjing tet Ciwidey. Alah betul. urang teh euy. Ketika ku urang di komen di blog. Eta lebih menjurus ka piat lah nya, utang piutang mungkin ya. Tah, eta teh sebenarnya mah muncul urang pribadi gitu. Maksud urang bijak teh nya dalam artian cik atuh eta teh aib euy. Bener. Maksudna teh meskipun orang istilahna hayang senang-senang sorangan tapi belum tentu untuk orang lain mah gitu. Makanya sebelum eta teh mun urang mah gitu alangkah baiknya nya ka hiji komunikasi heula. Betul. Lah intina mah mun jeung orang bangnya. Orang bisa bayar enggaknya tuh kalau komunikasi dengan kolektornya mah aman. Iya. Iya contohnya. Komunikasi. Iya kami contoh. Nah, dia tuh. Orang tuh bisa bayar. Tapi orang CS jeung kolektorna. Udah orang mah nya maksudnya jang naon aya keur aya duit diengke-engke. Kan orang teh yang beres kan. Bisi isuk pageto maot. Pamajikan jeung budak nu nanggung kan amit-amitnya gitu kan maksudnya teh. Ya itu, maksudnya mau misalkan ngacu ngerucutna ke utang piutang kalau saya pribadi ya saya ngomong apa adanya. Yang penting komunikasi. Yang bikin kesel orang yang nagih tuh geus mah teu mayar, di telepon teu diangkat, basa, di chat kan eta. Berarti benernya ada goreng kubasa ge. Betul. Jadi Gini, kalau misalkan ikilah misalkan si kolektor eta nyaho riwayatna mah kan pas ditanya kudu nu mana teh apa? Oh si Yuga mah memang teu boga duit karena bla 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 gitu kan. Jadi boga laporan lah gitu. Iya. Karunya pan kolektor oge sarua usaha. Nya kieu Mas. Iya, Ulah pas senang pas nginjeumna unggul. Nah, gitu. Urang teh kan tanggung jawab teh gitu. Mun saya pribadi mah gitu, tapi teh nu lain mah nya. Maksudnya untuk saya mah kalau misalkan ada naon si dingkengke, da urang teh yang beres gitu, utang teh. Nya urang mikirna kieu. Karena orang boga nya background kemarin lah nya maksudnya sakit dan lain sebagainya. Urang mah boga utang buru-buru. Sampai kieu ka pamajikan. Kajian orang teu boga duit nyepeng sehari-hari, tapi utang kabayar heula. Tah eta. Beban anjing hese sare teu bisa anjing. Nengan duit ka mana, pakuat pakaitna gitu. Ina. Nah, kalau jadi ngomongkeun hut. Urang teu boga hutang bingung. Ieu ari geus ngawangkong teh poho waktu, poho sagala resep gitu nya alhamdulillah gitu. Ya punten we ieu mah hanya berbagi pengalaman dan mencoba menghibur lah. Iya, mengekspresikan lah gitu, Bro. Nya. Gitu. Oke. Oke. Badaya cucutik. Tuh nuhun anu tos nonton sampai akhir teu di skip. Terima kasih. Pas ke Bandungan gitu nya. Ulah poho Cikopi Cikopi. gitu. Jeung ulah ngabokeun cucutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.